Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Ama yakhsha nahante sieun saha ahadukum salah sahiji aranjeun. Idza rafa'a di mana-mana nyangkakeun ahad ra'sahu kana sirahna ahad qabla al-imami dina samemeh imam. Aya ja'ala kana yen ngajadikeun saha Allah Gusti Allah ra'sahu kana sirahna ahad ra'sa himarin kana saperti sirahna himar. Awaya ja'ala atawa ngajadikeun Allah suratahu kana rupana ieu ahad surata himarin kana saperti rupana himar. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syaikhaini Bukhari Muslim. Adarsu tsamina asyara ari pelajaran anu ka-18 bi sunanir ratibati eta tetep dina martelakeun sunat-sunat anu turut kana pardu wal witri sareng witir wadduha sareng duha. Ruwiya diriwayatkeun an Ibnu Umar katampi ti Ibnu Umar radhiya muga ngaridoan insyaallah Gusti Allah anhuma ka itu Umar sareng Ibnu Umar. Qala ngadawuh Ibnu Umar, sholaitu salat kaula ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarta Kangjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rakaataini kalawan 2 rakaat qabla zuhri dina samemeh salat duhur. Wa rakaataini sareng 2 rakaat ba'daha dina sabada duhur. Wa rakaataini sareng 2 rakaat ba'dal jumu'ati dina sabada Jumat. Wa rakaataini sareng 2 rakaat ba'dal maghribi dina sabada salat maghrib. Wa rakaataini sareng 2 rakaat ba'dal isya'i dina sabada salat fardu isya. Warawa sareng ngariwayatkeun sa Syaikhaini Bukhari Muslim ani Sayyidati Aisyah katampi ti Sayyidah Aisyah radhiya muga ngaridoan sallallahu Gusti Allah anha ka itu Sayyidah Aisyah. Qalat ngadawuh ieu Sayyidah Aisyah, lam yakun teu bukti sa Nabi sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in kana hiji perkara minan nawafili tina pirang-pirang salat sunat asyadda eta leuwih banget naon ta'ahudan naonana ta'ahudan nya anana minhu ti Kangjeng Nabi ala rakaatayil fajri kana 2 rakaat salat fajar. Warawa sareng ngariwayatkeun sa Muslimun Imam Muslim anni Sayyidati Aisyah katampi ti Sayyidah Aisyah ayudhan deui ani nabiyyi katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sayaktasna Kangjeng Nabi qala eta ngadawuh Kangjeng Nabi rakaatal fajri ari 2 rakaat salat fajar khairun eta leuwih alus minad dunya tinimang dunya wa ma sareng perkara fiha nu tetep dina dunya. Adar suta si asyara ari pelajaran anu ka-18 bi sunnatil wudu'i eta tetep dina martelakeun sunat syukur wudu wa tahiyatil masjidi jeung tahiyatul masjid wa sholatid duha sareng salat sunat duha. Qala ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bilalin ka Sayyidina Bilal. Ya Bilalu hei Bilal. Hadis ni caritakeun ku anjeun ka kami bi arja amalin kana pang arab-arabna amal amil tahu anu amal anjeun kana amal fil islami dina Islam fa ini mangka sanyana kami sami itu eta nguping kami dapakna alaika kana suara dua sendal anjeun baina yadayya di hareupeun kami fil jannati di jero surga. Qala ngadawuh Bilal ma'amil tu teu midamel kuring amalan kana amal arja anu leuwih arep-arep indi mungguh kuring min anni tinimang sanyana kuring lam tatahhar teu susuci ka kuring tuhuron kana susuci pisaatin dina hiji waktu min lailin tina waktu peuting au naharin atawa waktu beurang illa sholaitu angin salat kuring bidzalika tuhuri ku itu susuci ma kana perkara kutiba anu dituliskeun ieu ma li pikeun kuring an usollia kana yen salat kuring. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Abu Hurairah wallahu a'lamu bissawab.